Saya geredahar. Tah, huluna neng betengna jeung buntut nanya. Neng, baju A tuh rencan. Enggak sih ya. Coba canda ke dia, Neng. Jatuh kuat pakai baju kita agar retek. Enggak, segera sekali nih nangke. Tadi baju nak. Ya. Tumben-tumbenan yang hulap ke sawah. Apa kabar Denok, montok, bohai? Kan dari anak baik. Sombong amat. Kesempatan aing ieu. Halin ke mana? Kalau heula Neng balang siar. Oh, enggak sing hade. Heeh. Ieu tulisan naon? Bangsat Isa pagawai saya. Gusti. Kelakuan saha kitu ieu. Bangsat doang. Halim. Naon? Salim ka Matim. Gua kalung cenah balang sia. Oh, hakon disampar oge. Heeh. Halim, siapa tas di mana? Aing nyamper ka imah sia, sia mah kalah eueuh. Enggak salah bohong, geranya tuh beritana di Nagapura.
Asa hendak kena balik. Wih, aing mananya beneran sih ya. Iya bener lu cek si Halim teh. Baca heuleun ku aing ah. What? Pan Halim, balik ti leuweung teh kalah mamarunta. Batur mah balik ti leuweung teh sok mikul cau, mikul dangder. Ieu mah kalah ngungusung runta, ngababalaan. Ah, Neng, dong gablek plak cau plak dangder bae. Eta iya sebul kana papalakana. Nah, kumaha melakna Neng, pugut tempatna teu gablek. Kira aku kudu melak cau di awang-awang, jadi geh moal. Heuh nya, harese horeng hang papalakan ge ari teu boga lahan mah. Heeh lah. Desa Sindang Wangi, Kecamatan Muncang, Lebak, Banten. Di Gunung Cacabe di ayakeun lomba kolecer waktuna Iraha nya Halim, urang hirup beunghar. Loba tanah, loba sawah, kendaraan mewah, imah gagah, dahar ngeunah, duit ngaleuyah, jeung bekal ibadah. Pan ke urang bisa berangkat ke Mekah. Pan ke urang jadi haji. Haji Halim jeung Hajah Entim. Haji Halim. Ulah na jantim. Hadiah na kotok jeng duit sajuta hamba Allah. Ku digerab balik ya aing. Tulisannya ku goreng. Mudah-mudahan bae Neng urang kaparengkeun jadi jelema beunghar supaya teu susah dahar, unggal poe belanja ka pasar, awak diberean cager jeung bager. Ai berita naon? Bodan, coba geri baca. Ih, pokoknya mah teu bisa maca. Geus siapa bacana? Pokoknya nggak sarua tuh bisa maca. Oh, suruh teman jelema lewat bae, tadi pangmacakeun. Nah, oke. Haju eta neuk nyeunaan Halim. Neuk nyieun kolecer Neng, doakeun nya anu kieu lomba di Gunung Cabe. Nu bener Halim. Beneran Neng, tadi manggih pengumuman di Nagapura. Terus ari hadiahna naon? Hadiahna ge kotok jeung duit 1 juta. Nu bener Halim. Beneran Neng. Ah, neng kenak miluan. Jieunkeun nya. Ulah Neng mah awewe pamali. Lah, kumpul nyieunkeun bae. Lain kitu Neng, pugu kolecer masuk nyandu. Jung ke Neng molek nyangu, ku ngolecer bae. Ih, geura bae teh dijieunkeun mah. Ku neng mau dibere. Mau dibere naon Neng? Mau dibere dahar lah. Oh, cikon teh mau dibere naon bae. Tenang, kek ku dijieunkeun nu Neng mah pang bagusna. Heula, kudu dinage. Oh, geus. Bodan, tuh si bos Bodan. Berapa kan ka dieu? Mang, ka dieu lagi. Nah, dari yang ngagegero aing. Bos, gara ka dieu heula. Enak dari ya. Pangmacakeun ieu ya, geura ayo.
ke beguk dari ama. Pancika inge sakola dari ate sakola. Mumpung lalu si keneh dari ate otak menjena cerdas, pakai belajar ngaji jeung maca supaya jagana ulah kaduhung. Enggak, sulang ngocoblak pager dibaca ta. Honggos, dengekeun ya ku dararia. Pengumuman. Pikeun warga Kampung Sindangwangi, Desa Sindangwangi, Kecamatan Muncang, Lebak, Banten. Di Gunung Cabe diayakeun lomba kolecer. Waktuna jam 4 sore. Hadiahna kotok jeung duit 1 juta. Terima kasih, hamba Allah. Paham? Paham, Pak Guru. Jelas? Jelas, Pak Guru. Enggak, saya jelas mah. Wah, endah ya yang kudu gerakan si Ebon. Pau. Hayo orang renyi kolecer. Atuh hayu, saya bisa nyeuna. Ente pugu mah, ari saya bisa ente. Pugu sarua yang itu bisa. Bisa lah orang gerakan si Halim bae. Ayo. Neng, Anggos. yo anggeus neng mah yo. Jungke kumaha eta suarana. Nu neng mah ke suarana. Kutang leutik. Ih, kan kitu suarana Halim. Bung nu eta lah. Eta mah colotok suarana. Oke, nu ieu mah kuat. Keneng menyeun deui nu suarana. Ping gotok, blakuk. Tah, nu eta bae ho kitu benar. Kurang kumaha bagorna aing ka daria. Jangan lepe yang parab dibere. Kuari dari ada sombong ka aing. Ini gesal belen ku aing. Ban! Bagong sia. Pak. Ayo nan rep. Geus ngadenge pengumuman can sia. Can rep. Emang ada pengumuman naon? Waduh, berarti can kabedugan sia mah. Batu mas ewar bae rame. Lomba kolecer di Gunung Cabe. Haju ira lombana. Jam 4 sore. Hadiahna kotok yang duit 1 juta. Wih, jahe. Haju sana kilo mal. Atuh ilu lah, jai mah geus pasti menang. Sombong amat. Masa oga lah, kurang geranyian. Ayo. Waalaikumsalam. Nuk nanda ka Dario. Sabar teh, ulah kumarara. Sabar ngalalunjak bae dararia. Basreng aing teh dibayar. Salaki aing dikubruskeun ku dararia. Bener neng, terus cari kanan. Tuman barudak mah. Sakali deh doang kitu. Dikul hirup-hirup daria ku aing. Badok tah kudaria. Atuh ulah teh, jak kami lain iwung. Makana ulah ngalunjak daria. Oh, Mang, teh ampura kami nya. Pugu kami ka dieu geus mayar basreng. Maka di mandrit nak. Yo. Bebas kuari punya teh, teboga hutang kami. Anggus ngir kader itu. Mamang, bisa nyen kolecer horeng. Pangnyenkeun kami, Mang. Ngeunah beuteung jieunkeun, bapak sia lain aing. Hang nyeun kolecer ka aing. Meuli hayang mah. Oke, bara duit teh hijina. 50.000 hijina, kabeuli moal daria. Kabeli, Mang, ku kami geus sakitu mah. Duitna heula ka dieu, daria masuk tilok jaramuga. Yo. Karena duitna mah ulah ku batur. Holah. Kayak nu bagus jenkeun nya. Ya kami nek ilu lomba di Gunung Cabe. Anggus temuan dirinya. Itu yang diizinkeun nu suarana kadenge Karangkas Bitung. Bener. Heeh. Moal endah ya budak yang diizinkeun nu bagus mah. Kayak bisa-bisa nu aing eleh. Mang, kebal amat. Sebenarnya bisa teh sih. Teu ka sabar ke sakedeung deui. Kugudan, anggus yo. Keur dieu. Yo, sia. Bakana endah tamol yo. Atuh endah lah, sakieu patena.
Kolecer kieu mah najan angin ge nyemet bae. Suara lagi kadang karangkas bitung. Asik. Oke, kami negara ka gunung. Kok. Nah, masih tinggalin. Oh, ayo. Pandere iluun, moal menang nu dari ama. Ya Neng. Atuh komo nu sia mah, nya kolecerna baralak, yang jauheun kana menang mah. Geus ayo geura buktikeun bae ka gunung, saha nu menang. Atuh ayo. Langkah. Geus ayo Neng berangkat. Ayo. Perhatian bagi para peserta anu rek minu lomba kolecer harap daftar heula. Tadi saurang-saurang. Sangarana non mere kolecerna. Ngaran gogodan kolecer papiu. Ngaran pau kolecerna kalem. Ngaran Arif kolecer jelegur. Ngaran Ebon kolecerna bedug-bedug. Ngaran Entim kolecer ping-ping kotok. Ngaran Halim kolecer kutang letik. Anu kahiji gogodan kolecer papiu. Anu kadua pau kolecer kalem. Anu katilu Arif kolecer jelegur. Anu kaopat Ebon kolecer beledug. Anu kalima Entim kolecer ping-ping kotok. Anu kagenep Halim kolecer kutang letik. Mana pendukungna gogodan? Mana pendukungna pau? Mana pendukungna Arif? Mana pendukungna Ebon? Mana pendukungna Entim? Mana pendukungna Halim? Selamat berlomba. Jelegur, 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 jelegur. Betul. Lip, masan aing, bapak. Jelegur, jelegur, jelegur. Oke, cukup. Dak nu aing nu calon menang mah ieu. Kolecer gagah kieu. Suarana ge calon kadenge ka mana-mana bae. Siap-siap bae dari adak mupek ceuli. Nyojer arabak bae ku suara kolecer aing. Kudu digurani disentuh kaburu. Peserta harap kumpul. Hasil penilaian dewan juri. Anu juara kahiji saudara. Menang Neng, urang pasti menang. Urang mah kolecerna pilih.
Saudara Entim dengan kolecer ping-ping kotor. Juara kedua yang juara katilu. Temenang danau. Dia juara kahiji duit 1 juta jeung kotor bakal diserahkan ku Abang Goclek. Tim, selamat tim. Alhamdulillah, tur nuhunnya. Panleutik. Rumah bisa dipencit Halim. Healing dak, nu aing dari aya nu juara mah. Bangsat dong Ria. Gabut people in the area, make some noise. Tio AMK, Remix.